tak ayeuna urang medar ya carpon atau napi cerita ponok judulna teh nyaeta tilu santri ngalamar budak kiai. Kadenge harita kiai pok harita teh sanes ari ujang saha nami jeung aya naon kadararieu. Santri nu kahiji harita ngajawab, abi Anas Pak Kiai bari ngalamar putri Pak Kiai. Bade temu naon ari nya teu naon ari bogoh mah. Biasana we sok baca heula surat Anas sakali. Tuluy weh santri teh maca surat Anas. Pak Kiai manggut tandana panuju harita teh. Kiai anu ningali harita ka santri nu kadua. Ari ujang saha nami. Santri nu kadua harita jawab, abi Pak Kiai torik nabi abi. Sami abi oge Pak Kiai bade ngalamar oge putri Pak Kiai. Sami oge nya bade ngalamar. Muhun Pak Kiai. Kiai sok baca surat At-Tariq. Deuk we santri kadua teh maca surat At-Tariq anu 17 ayat kalawan lancar. Pak Kiai ge manggut ien tandana manehna panuju jeung bungahan. Terus Kiai ngareret ka santri nu katilu. Ari ujang sami deui saha nami. Santri katilu harita reup geuneuk beungeutna rai pias ditanya kitu teh siga nu rek dihakan maung. Tuluy ngajawab, muhun Pak Kiai sami nami Abi Imron. Ngadeg-deg harita ngabayangkeun kumaha ripuhna maca Al Imron nu 200 ayat. Kesang badag we ngucur sa awak-awak. Kiai harita pok deui. Bener nami teh Imron jang. Santri nu katilu, muhun tapi sadidinten mah ketah abi sok dilandian pada nyebut kurerencangan teh kulhu. Kiai langsung kerung harita teh. Aduh ya Pak Kiai ampun. Anehan Pak Kiai ge atuh baru mah hayang mecak meureun tadi nama eta 200 ayat. Ari pek jadi kena kulhu. Aduh eta santri nu katilu pinter oge gitu namanya.